mantap pendakwah nu kuari lamun nusieunan keneh nah sieun teu kabeli beas sieun teu kabeli mobil sieun teu kabeli sekupi sieun teu di alam ku bupati sieun teu digendeng tambah kiai sampah tambah kos kitu ieu pengundang laknat kiai nu kos kitu Masya Allah inggis jasa ieu urang lamun ningali kos kitu Kangjeng Nabi Ibrahim teh sieun Allah nu di dalam nu geus neulekeun luhur bumi luhur langit iya Allah cek Kangjeng Nabi Ibrahim boro-boro anjeun nyingsieunnan ka kaula bahwa kaula besi dilaknat besi disiksa ku pangeran anjeun nu ngaran Batu justru anjeun nu bakal diladap jeung pangeran anu cek Kangjeng Nabi Ibrahim beak kabeh ya anu bakal diamankan ku Gusti Allah mah allazina amanu jelema nu ariman anjeun iman aman walam yalbisu imanahum ngahijikeun imanna dihijikeun jeung zalim teu maksiat ka Gusti Allah aman bakal ieu ulaika humul amnu wa hum muhtadun nu bakal diamankan ku Gusti Allah jeung nu bere pituduh jelema iman teu nyampurkeun imanna jeung permunkaratan permaksiatan terutama syirik nyaritakeun tentang Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam nu patali kana perpaduan terhadap kaumna Kangjeng Nabi Ibrahim dipanggil disidang padahal kaum-kaumna saat eta aya sieun anu luar biasa terhadap Kangjeng Nabi Ibrahim tetapi terus kaum-kaum ngalawan ka Kangjeng Nabi Ibrahim makin dijelaskeun ku Kangjeng Nabi Ibrahim makin pohara ngalawan makin dipertelakeun ku Kangjeng Nabi Ibrahim makin buang kawarah itulah lamun Allah geus ngahijab ka makhlukna geus ngahijab ka umatna pinter aya di kaumna sugih aya di kaumna gelar-gelar doktor gelar-gelar profesor cendekiawan sah eta aya di kaumna tapi teu mengaruhan kana hatena ilmu tinggal ilmu aiku Allah dihijab maka hijab bae kurang kumaha kibar siso nya geus bisa hihiberan di awang-awang boga murid 500 bisa hihiberan di awang-awang eueuh tandingna kibar siso tapi pan maot mah teu mawa iman Islam naudzubillah min ieu lah mun urang nyaritakeun ka dinya rempan jeung sieun pohara tapi kapan begal Tuan Syabdul Qadir mah jara diwari kapan nu mantak teu meunang suuzon ka jelema mabok teu meunang suuzon ka jelema nu keur maksiat teu meunang suuzon ka jelema-jelema nu keur terlena kemewahan dunia ulah suuzon mun endek nasehatan nganasehatan jelema nu datang ka majelis mah gampang nganasehatan jelema-jelema nu balalna dina muludan mah mudah nu hese ge tuh nu keur jojing tuh nu di bar nu keur lek-lekan ini dunia kita ta eta ta nu kudu dinasehatan mah tah di jero nama mun ditanya iman na ka Allah Kangjeng Nabi Muhammad sa Rasul Allah tapi nyanakan aya di lembah hitam iya nu kudu dinasehatan tah kudu nama urang datang ke tempat kitu milu urang jeung nyana lain milu mabok pasar wana tuh asup urang gading sabaraha poe kekuatan urang cicing di dinya eta ja Allah nama eta kana urang salat coba di bar di dinya batur keur meujeuhna nang ningung urang sholli fardhul isya'i arba'a rakaatin Allahu akbar pasti nu keur gegendengan teh kok ada yang salat di sini ya ini seorang bener apa enggak ya nyana nu teu bener orang bener apa enggak cenah kok salat di sini je
engke sugan bae kan di jero bar eta. Saudara-saudara, karena ada yang sholat kita berjamaah dulu. Bab dakwah, urang mah bisa dakwah teh diondang muludan, ngaranna doang dakwah buacak Allah malain dakwah horeng keur ngagarong. Urang masih gana be rajaban dakwah, urang ngomongna dakwah demi umat buacak Allah mah nyana teh keur maling. Ya Allah ya Rabbi, kadeleuna ku urang make udang-udang, make sorban, make jubah horeng di jero mah. Ye lain dakwah. Gampang kamu nu kos kitu mah. Tah, pemerintah nu korupsi dakwahan. Datang ka ditu ke kantorna. Pagi Pak, pagi dari mana? Saya Kiai di Jakarta Pak. Ada apa ke sini? Ada lebihnya enggak Pak? Sudah dari dakwah tolol tak Kiai. Masya Allah, tah di bar, tah di nightclub, tuh di hotel kelas atas, dakwahan nu kos gitu, nanti dakwah kadinya, tuh bisa pakai jubah, tuh bisa tapi kadinya kudu pakai lepis hidung, celana hidung, lepis hidung, kaos hidung, kacamata hidung, pet hidung, sepatu hidung, seru aja yang curig ya mas. Kok bisa gitu? Ayah. Wali nu kos kitu nyana dakwah gitu. Coba ge lamun aya di tempat-tempat bar di nightclub ge kadeleuna anu bangsa bangun deuk ceurik bae mata sing hade gede hutang tak kan. Maha kawasa Allah nugaskeun umatna jangan dakwahan umat nate setelah teu aya Kangjeng Nabi, setelah teu aya para sahabat, setelah teu aya para tabi'in, dilanjutkeun ku para wali-wali Allah di luar dugaan. Teu nyaho urang mah apakah di bar teu pernah aya wali kadinya aya, di nightclub teu pernah aya wali kadinya aya, tempat hiburan apakah teu kadang di luhur panggung walina. Teu percaya ya, di luhur panggung biasa baiknya nama tuh biasa jeung biduan biasa gitu. Kok bisa kos gitu? Rahasia Allah geus urang mah teu nyaho ieu mah sakadar ngabegaan aya nu kos gitu. Biasa eta tanakleukeun nu kos kitu hareusan mentak teu saeutik eta lamun Cat Stevens gitaris Inggris bisa jadi asup Islam sabab saha lamun lain waliullah sababna. Ya Allah eta Lady Di bisa asup Islam teh emang teu dinasehatan lalaunan terus lalaunan eta Muhammad Ali nu matak asup Islam ku Mike Tyson nu sakitu luar biasana digendeng terus. Urang mun nyaritakeun kitu penyanyi nu kamari maot teh sakar Michael Jackson anu beungeut da geus dirobah-robah kumaha eta waliullah babarengan jeung nyana sok manggung di mana-mana saumilu teu kanyahoan ternyata nyana satu ketika nganasehatan ada Tuhan sebetulnya di balik kita. Tiali riwayat Michael Jackson tersentuhlah ku ucapan-ucapan babaturanana anu kunyana dianggap kalau kamu punya Tuhan enggak, ujung-ujung nanya ya saya punya. Tuhan kamu siapa? Yang menciptakan langit dan bumi. Kok kamu bareng-barengan saya? Justru saya adalah diutus untuk menasehati orang-orang seperti kamu. Kapan saya harus belajar? Sekarang kita sedang belajar. Kemana harus melanjutkan belajar? Yuk kita ke Mesir. Barengnya ke Mesir kaditu. Diserahkan ke kiai. Tugas wali mah balik deui nya nama kaditu sow deui biasa. Rahasia Allah. Ya Allah, eta di Amerika loba nu asup Islam, eta di Inggris loba nu asup Islam, eta di Perancis loba nu asup Islam. Luar biasa. Lamun jelema buang kawarah arasup Islam jadi wali-wali Allah. Urang lamun nyaritakeun Michael Jackson geus terus berzikir bae nu mantak nyana kamari dibunuh teh dekayakeun show tanpa bayar di berbagai negara. Nyana geus menciptakan lagu nu mengarah kana ketauhidan. Dikat ku Amerika, bunuh Michael Jackson. Iya. Nyaritakeun Ibrahim. Michael Jackson. Masya Allah. Itulah cerita dunia. Artinya sing hade tetep aya nu ngopenan ieu negara secara batin. Urang bae di makom syariat, gas panggil kiai syariat. Ceramahnya na, nyanyinya na. Ceramahna.
balik dibere be amplop leutik balik deui eta kiai kakarek datang ka dinya atuh bayar wae geus mah kiai bayaran teh mah ieu mah sederajat jeung supir angkot teh mah kiai kos kitu masalah di derajat-derajat kok tah nunggu pohara mah wali-wali Allah tersebar di dunia mantak urang kuari nu teu pahameun mah kok aya haol teu menang sambarangan sebab di dinya teh aya dunia kewalian di balik dunia zahir aya dunia batin tersusun rajana aya wakilna sekretaris bendahara udunan biasa meuli mobil ka dituna pan bloon amat atuh lain gitu gitulah mendak aya nuqaba nujaba uropa asaib abdal autad terus muhtar imamani kutub di luar dunia eta nu kedeuleu ku mata kasad urang aya dunia batin lamun urang boga mata kasad aya mata batin lamun urang boga celi kasad aya celi batin lamun urang boga irung kasad aya irung batin lamun urang boga sungut nu kasad ieu aya sungut batin ya Allah ya Rabbi ieu gegerakan urang teh ieu teh ngan saukur dikadeuleuh adang nu zahirna mah leungeun di jerona aya roh eta batin ngaranna diurus walina teh ieu daratang ka dieu teh emang nang urang atuh lain menang sa nang ngagiringkeun malaikat ayo kada kitu ngaji daratang urang cek nu di luar teh lain aing mah lain digurukeun ku malaikat kusa pemajikan marah berarti pemajikan malaikat eta bisa ngagiringkeun nya ngaji tadi tuh lah, guys, sepel aing dulu kos gitu. Nyana keluar ti imah aing kemana aja lah ngaji belah, ngaji. Keur puyeng sebenarnya. Geus ngaji di hadapan tangkal Ambon kieu sing kebel gitu kiai ngajina. Aing kumaha embung balik aing. Tunggu aja nanya ngeunah dinya dateng ka aing. Nah, Kangjeng Nabi Ibrahim teh seperti kitu ku kaumna dahsyat jasa ieu kakarak ge kakarak naik ti kakampungan ti keluarga naik ka urusan kampung kuari naik mun cara urang mah kakarak ge ieu teh datang ka daerah kabupaten itu persidangan di kabupaten engke naik persidangan di gubernuran ke naik persidangan secara nasional secara dunia ujungna engke berhadapan langsung jeung Raja Namrud nu di pangeranan teh langsung Kangjeng Nabi Ibrahim teh terekel silang teh dakwah heula terus bae Kangjeng Nabi Ibrahim teh mun cara kurang mah diluluhkeun heula ye ku daerah coba panggil tetep bae makin mencuat Kangjeng Nabi Ibrahim wah wadi ukuran provinsi nah Kangjeng Nabi Ibrahim teh disidang tapi tenang bae Kangjeng Nabi Ibrahim ketika Kangjeng Nabi Ibrahim disidang kemudian Kangjeng Nabi Ibrahim minta argumentasi terhadap kaumna tentang ketuhanan pangeran tentang pangeran nuku manehanana ku para kaum diimani teh coba minta penjelasan anak setelah Kangjeng Nabi Ibrahim ngajelaskeun pangeran-pangeran nu bener anu ngadam langit bumi katut eusina tercenganglah para kaum-kaum sehingga Kangjeng Nabi Ibrahim teh ngelehkeun kaumna kok batu disembah-sembah kok patung disembah-sembah boro-boro disembah jae nu kudu disembah mapan kudu nu bere rezeki kudu nu utar atur ulah anu ku urang dijieun atuh pangeran mah buktina kukula dibebeskeun ka kali ge cicing bae buktina hulu patung kukula di kieu-kieu ge cicing memangnya nu kos kitu kudu disembah pangeran anu ngadamel langit bumi jeung eusina urang ieu kabehan nangieun pangeran saha Allah subhanahu wa ta'ala kaumna langsung marah ka Kangjeng Nabi Ibrahim mantak cek Kangjeng Nabi Ibrahim ayyul fariqaini ahaqqu bil amni mana diantara dua golongan pemusyrik jeung pentauhid kami tah sebagai nu nauhidkeun ka Gusti Allah atau aranjeun anu malusrik nu bakal boga pengamanan ti pangeran tentu kami mun maneh boga pikiran mun maneh nyaho pasti bakal nyaho kanu bakal diamankeun ku Gusti Allah adalah penyembah-penyembah Allah lain penyembah-penyembah berhala patung cek Kangjeng Nabi Ibrahim. Masya Allah gagahna Kangjeng Nabi Ibrahim
pikir ku otak. Nu mantak sampah teh aya dua macam, aya sampah zahir nu sok ngahalangan cai. Macet jalan cai di mana-mana sampah teh kos kitu teh. Bersihan lancar. Aya sampah teh sampah manusia nu teu iman ka Gusti Allah ngaranna sampah. Nu maksiat ka Gusti Allah ngaranna sampah. Moal turun banjir lamun teu aya sampah permaksiatan. Jadi berarti eta pamarentah nu keur ngabersihan cai nu maksiat ka Gusti Allah sampah keneh, berarti sampah ngabersihan sampah. Kos gitulah lamun kurang diteropong make batin mah seserian waliullah. Lurah keur kikituan, camat keur kikituan, PNS teh keur ngabersihan gorong-gorong wali mah seuri bae lantaran eta teh sampah dibersihan ku sampah. Moal kebalge macet deui lantaran nu sabab nurunkeun adabna nyana. Kadele kumata zahir nama sampah mararangpat. Korenganan sampah zahir jeung batin. Eta nu kudu dibersihan mata heulanan. Sampah nu kos-kos mah gampang ku masyarakat ge bisa. Lurah heula ulah mabok, ulah zina, ulah korupsi. Pamarentah heula ulah jadi sampah Gusti Allah. Wari cenah. Make segede kenong di dieu na engke di akhirat dia seret ka neraka sampah lantaran dibersihkeun ku Gusti Allah. Tah jadi lamun urang neuleuh urusan banjir sampah macet di dieu ti ditu horenganan sampah nu gegede mah nyana. Oh lamun eta dibersihan moal banjir kajen kumaha cok geura yakinkeun moal gempa moal erosi asal yakin ka Gusti Allah. Sebab anu mancing kada turuna banjir tah lurah nu mabok, camat anu zina, PNS anu maksiat, rakyat anu zalim, eta lah pemancing siksa Allah Subhanahu wa taala. Ulah terlalu nyalahkeun sampah ulah. Buat teuing botol aqua mah bari maca zikir. Teka rasa jeung teu kajahoan ku urang sahanu nyaho botol aqua dibalangkeun kana Allah kadangena betul horenganan Allah cicing we di sisi jalan Allah teu nyaho urang teu nyaho jabatu ge maca salam ka Kangjeng Nabi maca sholawat ka Kangjeng Nabi barang-barang nu beku nu jamad tetep zikir ka Gusti Allah. Tak iya horenganan sampah nama eta ya Allah ya Rabbina iyalah nu mandak ayul fariqaini kami ya anu diamankeun mah cek Kangjeng Nabi Ibrahim ulah boga pikiran teu beres maneh pikir nu bener in kuntum ta'lamun. Tambahan deui alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika humul amn wa hum muhtadun. Alladzina nyaeta jelema-jelema anu ngimankeun ka Gusti Allah jeung teu nyampurkeun kana imanna dicampurkeun bizulmin kana zalim. Ditafsiran di dia ku Imam Suyuti teh Imam Jalal teh syirkin bizulmin teh ku zalim ku syirik. Nah iyalah jelema nu ngimankeun ka Gusti Allah teh nyampurkeun imanna kana syirik ulaika humul amnu jelema eta lah anu bakal diamankeun ku Gusti Allah wa hum muhtadun eta lah lumareunang pituduh ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang turun ayat ieu alladzina amanu wa lam yalbisu jelema nu bakal diamankeun ku Gusti Allah mah tina siksa horeng jelema nu iman tur teu nyampurkeun imanna dicampurkeun kana zalim. Sahabat careuri kabeh kunaon cek Kangjeng Nabi ko make ngaleungis jeung ceurik man saha jelema anu henteu zalim malam yazlim nafsahu ya Rasulullah sahanu henteu ngazalim ka diri ja kabeh ge zalim bae lantaran kabeh ge kapan ngarasakeun maksiat lantaran kabeh ge kapan ngarasakeun ieu teh dosa berarti kan zalim
sedangkan nu bakal diamankan jelema nu teu zalim, sedangkan mayoritas jelema zalim. Mantak cek Kangjeng Nabi, lain zalim eta ieu mah zalim syirik. Sakumaha nu dicaritakeun ku Luqmanul Hakim, ya bunayya inna syirka la zulmun azim. Luqmanul Hakim ngajelaskeun inna syirka la zulmun azim. Syirik teh la zulmun azim. Zalim nu gede mah syirik. Hatina syirik teh ngaduakeun ka Gusti Allah, percaya ka Allah sebagai pangeran, percaya ka patung ge pangeran, atawa teu percaya ka Gusti Allah mah patung bae. Tah, pugu pangeran nu asli Allah nyana nyieun deui pangeran. Ieu lah syirik garana disebut musyrik. Ieu nu bakal disiksa ku Gusti Allah. Jadi jelema nu mana atuh ieu nu bakal diamankan? Jelema nu iman ka Gusti Allah jeung nu kumaha deui? Walam yalbisu imanahum bizulmin. Henteu nyampurkeun iman dicampurkeun jeung zalim. Zalim di dieu maksud jeung syirik. Hartina iman ka Allah teu ngamusikeun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Mutlak pangeran Allah. Eta nu bakal diamankeun ma ulaika humul amnu minal adab. Aman ti azab boh dunia boh akhirat. Kacek sakaul mah lain syirik musyrik eta teh Gusti Allah nyaritakeun ulaika alladzina amanu. Nu bakal diamankeun teh jelema nu ngimankeun ka Gusti Allah walam yalbisu imanahum teu ngahijikeun nuhun teh nyampurkeun imana kana zalim. Ditafsiran ku kabair teu ngahijikeun imana kana dosa-dosa gede jeung dosa-dosa gede. Berarti persyaratan jelema iman nu bakal diamankeun ku Gusti Allah mah eta adalah jelema anu iman teu nyampurkeun imana kana kabair. Lamun jelema iman tapi ngahijikeun iman jeung kabair, ieu bakal disiksa ku Gusti Allah. Kabair teh kos kumaha? Mabok eta kabair ngaranna. Iman dihijikeun jeung mabok siksaeun Allah. Kabair teh mana deui? Ngabunuh eta kabair. Iman nama ka Gusti Allah tapi nyana ngalaksanakeun pembunuhan, ieu adalah siksaeun Allah. Mana deui? Zina. Nah ieu adalah kabair. Iman ka Gusti Allah tapi nyana ngalaksanakeun zina. Nah ieu ge siksaeun Allah. Mana deui kabair teh? Termasuk meling kabair ngaranna. Korupsi kabair ngaranna. Tah ieu bakalna siksaeun Allah boh di dunia boh di akhirat. Nu mata kadenge ku urang Yogyakarta luar biasa digoyang-goyang ku Gusti Allah. Mana deui Padang digoyangkeun ku Gusti Allah tsunami. Aceh disunamikeun, Bandung, Cianjur, kamari banjir bege Cipanas. Sabaraha imah anu raruntuhan, sabaraha jembatan anu beak. Ulah disalahkeun, cai mah tentara Allah. Tentara Allah mah cai, tentara Allah mah angin, tentara Allah mah bangkong, tentara Allah mah sime, tentara Allah mah kutu, tentara Allah mah reungit, tentara Allah mah kitu berbagai-bagai. Tentara Allah ngaranna. Lawan ku sia tentara Allah, sok sia maksiat lawan tentara Allah. Dibere ku Allah tsunami, tentara Allah datang ka kuari henteu kadeteksi timbana jeung kubahana. Teu kudu dideteksi, iman ka Allah, takwa ka Gusti Allah, beres. Iyalah nu memancing siksa. Kitulah cek Kangjeng Nabi Ibrahim, ye umat anu bakal menang keamanan mapedah anjeun teh nyarita ka kaula emang anjeun Ibrahim teu sieun kitu ngahinakeun pangeran bakal nyiksa geura pangeran. Cak Kangjeng Nabi Ibrahim justru anu nyembah ka dinya nu bakal disiksa ku pangeran Allah mah. Ibrahim sia teh kunaon bangkawarah teh anu nyembahna ka lain Allah nu bangkawarah. Weh terus bae teh mangka masyaallah. Ibrahim cak bapana sia si tanang magahan sia kok kitu amat. Nah magahan Gusti Allah. Iraha sia belajar ka Gusti Allah. Ulah ngomong bah. Asana abah disiksa ya ku Gusti Allah. Hei Ibrahim, ieu bapak sia ya. Bapak ge lamun bener lamun teu bener mah setengah bapak. Ibrahim parah jasa ka Ibrahim. Oh masyaallah.
para Kangjeng Nabi gagahnya nama di sidang teh sorangan makanya sieun Kangjeng Nabi Ibrahim teu malah musuh nu sieun sieun di sel masalah sieun Kangjeng jeung Allah ke rahasiana naon tak Kangjeng Nabi Ibrahim datang ka teu sieun sebabnya nu kabayang keagungan Gusti Allah Subhanahu wa taala titik Kangjeng Nabi Muhammad Kangjeng Nabi urang sieun ka musuh malah musuh nu sieun kok bisa kos kitu keagungan Gusti Allah nu ditingali Kangjeng Nabi Musa sieun ka Firaun teh saeutik-eutik acan kok bisa kos kitu keagungan Gusti Allah Firaun gadangieun Allah aing dititah ku Gusti Allah sieun-sieun teh tuh nu mantap pendakwah nu kuari lamun nu sieunan keneh nah sieun teu kabeli beas sieun teu kabeli mobil sieun teu kabeli sekupi sieun teu di alam ku bupati sieun teu digendeng tambah kiai sampah tambah kos kitu ieu pengundang laknat kiai nu kos kitu Masya Allah inggis jasa ieu urang lamun ningali kos kitu Kangjeng Nabi Ibrahim teh sieun Allah nu di dalam nu geus neuleukeun luhur bumi luhur langit ieu Allah cek Kangjeng Nabi Ibrahim boro-boro anjeun nyingsieunan ka kaula bahwa kaula besi dilaknat besi disiksa ku pangeran anjeun nu ngaran Batu justru anjeun nu bakal diladap jeung pangeran anu sab cek Kangjeng Nabi Ibrahim beak kabeh ya anu bakal diamankan ku Gusti Allah mah alladzina amanu jelema nu ariman anjeun iman aman walam yalbisu imanahum teu ngahijikeun imanna dihijikeun jeung zalim teu maksiat ka Gusti Allah aman bakal ieu ulaika humul amnu wa hum muhtadun nu bakal diamankan ku Gusti Allah jeung nu bere pituduh jelema iman teu nyampurkeun imanna jeung permunkaratan permaksiatan terutama syirik nu mentek ieu teh termasuk kana syarat dina dakwah ka Gusti Allah teh syaratna teh nu dideuleu kudu keagungan Gusti Allah di mana-mana pendakwah anu diinstruksikeun ku Gusti Allah teh neuleuna lain keagungan Gusti Allah moal beres dina dakwahna anu kuari Amerika merajalela di mana-mana Islam dakwah di unggal negara kandas deui ieu teh horenganan can aya nu niatan lempeng nu sabenerna mah lamun geus aya nu niatan lempeng hiji bae kagungan Allah nu di deuleuna bakal menang kajen kumaha kakarak Saddam Hussein ngabedakeun saeutik be transaksina teh anti dolar ku Saddam Hussein diputerkeun ku ari mah urang transaksina dinar tidak boleh dolar memeh ka dinar euro heula goyang Amerika kakarak dikitu ke doang ieu kakarak ge ikhlasna Saddam Hussein mungkinana 50% encan 100% Amerika geus kewalahan datang ka ayeuna kewalahanana nu matak membabi buta ka unggal negara lantaran transaksi na dolar teh ilepkeun ku Saddam Hussein urang mah teu nyaho mimitina ko diserang eta Irak nanaonan Amerika nyerang Irak horenganan dilumpuhkeun ku Amerika tidak boleh dolar jadi transaksi di negara paman Syam saeta Saddam Hussein nu matak terus Saddam Hussein teh dicaci dimaki ku Amerika tenang wae jana mah runtuh ujiannya Amerika selangkah runtuh dua langkah runtuh tiga langkah runtuh ieu mah kudu diserang cek Amerika serang cek urang serang ge cek urang Jogja mas aduh tak itulah iya kekuatan sana datang ka kuari dolar teh can main di malah Iran kuari teh tina euro teh neuk mindahkeun kana dinar wah bagi kelabakan hiji-hiji lah iya Al-Qaeda nu kudu dibunuh mah Osama bin Laden naik Iran sebenarnya perjuangan Islam untuk melumpuhkan Amerika teh geus nyata lamun urang pinter maca mah cuman meureun niatanana ieu teh ikhlasna masih encan pol masalah emang kieu heula meureun kuduna ieu teh can mampu Amerika teh kuari hudang bangkit ekonomina tinggal salengkah deui syariat lamun Osama teh dibunuh wallahu alam Amerika
dan kulantaran geus kitu kaayaanana meureunana Allah encan izin. Walaupun orang mah remeng-remeng teu nyaho naon Al-Qaeda, naon Osama bin Laden, naon Saddam Hussein, naon nu kuari Iran, urang mah teu nyaho ieu teh. Komo nu teu ngaji ka dieu mah geus teu nyaho jasa bae geus pokona. Eta horenganan perseteruan perekonomian sebab di dieu horenganan pusatna. Nah, kumaha keur Indonesia? Moal ka dijelaskeun ku kula Indonesia. Pokona nyaho perang we geus. Tenang ujianna, geura asah golok. Jang haul mancut kebo beres. Ieu keur carita inti-inti na we. Teu main Islam memang teu main. Moh Amerika ngomongkeun Islam adalah raksasa yang sedang tidur. Raksasa ngan hees. Jadi dilengkahan we kunya. Sebab naon? Inti perpendidikan Islam kabeh. Tinggali sejarah di berbagai universitas, urusan-urusan perpolitikan, perekonomian, terus perbudayaan kabeh di Islam. Tokoh-tokoh Islam kudu ditayangkeun di dunia. Korenganan Amerika malah ditemukeun ge anyar, tapi kulantaran solid nyana kuari bisa ngajajah ka unggal negara. Tinggal urang na bae kuari ye. Urang bangsa Indonesia, negara-negara Indonesia, urang anu geus sianana siap atawa henteu na bangkit semangat urang. Jang naon ye? Jang daulah sakumaha anu aya dina panca sila kedaulatan. Kadituna naon aing pohon ta kadituna tah. Tuh, ieu tah tuntutan urang sebagai rakyat. Dibodohkeun ku Amerika. Di SD tidak usah ada pendidikan agama. Inggris dipaksakan kuari. Urang mah kuari teh jahonan naon. Ku aya pemaksaan bahasa sih. Kelas 1 kudu make bahasa Inggris, kelas 2 kudu bahasa tidak usah mengenal Arab. Pemaksaan ti Amerika pendidikan. Naon kitu kan menteri pendidikanana tuh geus dikaluhan. Atuh hayu bae. TK kudu bahasa Inggris. Kenalkan Inggris Amerika. Nu aya Inggris di urang ge lain Inggris Amerika. Jahatna Amerika. Inggris kabagi dua, Inggris Amerika. Mantap kula mah kurang paham Inggris Amerika mah. Inggris lu paham mah. Ya Allah ya Rabbina, ieu dipaksa urang teh ieu kuari teh. Guru geus teu berdaya. Dipaksa. Budak leutik geus nyaho I love you kuari. Budak leutik geus word is sunni geus nyaho kuari. Geus budak leutik geus nyaho where will come from geus nyaho. Budak leutik geus we geus nyaho kuari mah geus nyaho no. You hungry? Yes. Nu nyaho mah seuri, nu teu nyaho mah tuh berartina sia lapar. Heeh. Geus bejaan kagara aku. Oh nyaho emang aing lapar jam sabaraha emang kuari tuh. Dasar teh nyaho bahasa nu mantak deuk dakwah kumaha aja bahasa ge teu nyaho. Nyahona bahasa sepatan saya lapar. Tuh kan, Masya Allah, perseteruan internasional dibawa Indonesia ke perseteruan Indonesia di zaman Soeharto. Naik Soeharto, ikut dalam perseteruan internasional. Soeharto akan membalikan Indonesia, nyala akan berhubungan dengan Timur Tengah sebab kita ini diinjak-injak oleh Amerika. Kunjungan nyala ke Mesir, mulai. Lain sakunjungan apaan urang ge ka Imam Sarwiti kan aya maksud atuh komo Soeharto. Oh ada jalinan intelijen luar biasa Amerika. Wah wato cia teh paha buaya kanyahoan ku cia sia teh nyaho kan cia sia nyaona sia bae di dunia teh aya KGB aya cia nah cia meneropong. Wah Soeharto bahaya lengserkan dibuatlah di dia turunkan, padahal niatan baik Soeharto anu bakal mengalihkan bangsa Indonesia ulah terlalu Amerikais, tapi lengserkan mantap. Kalau tahu saja cek Soeharto tujuan saya, niscaya bangsa Indonesia tidak akan melengserkan saya. Tetapi barangkali ini sudah keputusan Allah, sudahlah nggak apa-apa, lengser Soeharto, tapi lanjutkan, diteruskan ku SBY, lanjutkan. Eta teh menang ti Soeharto, lanjutkan. Horeng kos kieu melempem. Maksudnya lanjutkan nu itu, lain nu ieu. Waduh, bahasa Soeharto, lanjutkan, diteruskan ku SBY, melempem.
Masya Allah orang lamun macaan internasional kos gitu kandas Indonesia naik Habibi cak Amerika ieu mah boro-boro ngulin ke negara diukna gitu pantes letih sakedeung beres ka dieuna Gus Dur wah geus mulai Gus Dur mah di awal lagi langkah-langkahna timur nyana geus menyatakan saya keluaran Baghdad di politik bagasal geus kos kitu berarti anti Amerika sanajan nyana ngamainkeun demokrasi bahasa Gus Dur tidak usah bingung negara mah demokrasi juga nggak apa-apa yang penting kita melaksanakan di dalamnya dengan aturan-aturan yang sesuai dengan bangsa kita hebat kan Gus Dur mah ditanya Gus Dur pernah belajar sampai di mana wah saya Ibtidaiyah nggak tamat Sanawiyah nggak tamat saya mah langsung ke Mesir juga nggak tamat langsung ke Baghdad yang jelas saya jebolan Baghdad eta cia ngadengekeun wah tidak pernah nyana merenggut di Inggris tidak pernah nyana teh minum di Amerika mutlak jebolan timur udah bahaya ini Indonesia walaupun nyana pernah di California walaupun pernah terus ke mancanegara tapi kan nyana kan seukur menjajaki hungkul ainu jelas-jelas mah keluaran Baghdad Amerika keluaran Baghdad Gus Dur mah nanti cek Amerika awas langkahna delekeun bener bae pecat saminggu deh pecat saminggu pecat cek Amerika kok mecatan jelema bae naon ieu naon ieu beak ti menteri kunyana dek steril negara teh dek dibilukeun ngan teu meunang ngomong kan pemimpin mah penuh rahasia jeung penuh dedikasi ikuti boga maksud tersendiri terciumlah oleh Amerika ketika Gus Dur ke Amerika ngobrol jeung Bill Clinton rencanakan cuma setengah jam saking asikna sampai sajam leuwih cian deulekeun jeung KGB wah di dalam pembicaraan urang mah teh nyaho aya mengarah anti Amerika lengser ka tuh rumah tak ge taek wari SBY lantaran SBY mah anu sumuhunun anu ya cau kos kieu lah keayaan berubah bangsa Indonesia wajah nanti 2 periode biasa baik naon nu dijangjingkeun ke nyana biasa baik ieu cerita negara lantaran teu main di dunia internasional kos kieu saya nu siap kuari di antara calon-calon urang Abu Rizal bakal main moal Prabowo setengah main Oma Irama main labdeb jana geus boga satria bergitar nyana ya Allah ya Rabbi urang teh baca politik teh kos kitu kok bisa kos kitu kos kitulah perpolitikan mah deule benang merah na ka mana ieu ka mana Masya Allah mun urang kos kieu bae melempem bae atuh lamun urang naik ka dunia internasional perang atuh masalah perang ge kudu perang daripada urang di udah hutang yang mending perang kreditan lah geus angge mah paeh mah geus beres ieu kreditan tah je atuh geus kege mantep nah ngan lain kitu permasalahanna nyaritakeun ieu ganti cara main catur babari di organisasi Al-Qaeda ieu paeh ieu ganti babari di di partai babari Golkar paeh ketuana tawa ganti ku ieu P3 ganti ku PKB ganti ku PD babari tapi ieu naikeun jadi raja RI 1 di Indonesia itu babari jadi modalan ieu niatan untuk merubah wajah Indonesia anu terkenal di dunia menjadi negara terbesar koruptor menjadi negara nu jujur jeung makmur eta niatan eta nu mahal gitu tah berarti kudu kumaha tuh kudu tapa heula Soeharto tapa Bung Karno komo petapaanana luar biasa Gus Dur tapa tah kuari tanyakeun ye calon presiden urang pernah tapa tah henteu kitu bae heulanan oma mah pernah tapa nya nama di mana nyana tapa eta keur neangan ani teh harita Bang aduh masyaallah ieu ka mana ieu teh alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum ternyata jelema nu iman bersih imanah teh dicampur adukeun imanna jeung zalim jeung kabair
Iyalah ulaika humul amnun nu bakal diamankeun ku Gusti Allah hum muhtadun nu baroga pituduhnya asal geus dituduhkeun ku Gusti Allah ngomong a ngomong b ngomong c nikmat ujianan nuturkeun ana boro-boro ngeunaan perang siap jasa lantaran lu kadeleuna kebahagiaan fid dunya wal akhirah sahabat daek perang demi kebahagiaan fid dunya wal akhirah tabiin daekeun perang demi kebahagiaan dunia wal akhirah ketika orang hanya kebahagiaan dunia doang jauh kebahagiaan akhirat embung orang perang melempem orang jadi rauhul jihad kudu ditancapkeun di hati orang perangan moal beres negara mah gemantak Baghdad mah perang atuh biasa bae perang mah dari dulu juga tuh sering perang mati-mati enggak perang juga mati atau tenang lainnya nama ngomong budak letikinya ke senjata tembak enggak semua masalah sebab tertua di dunia negara adalah negara Irak Babil lamun dina tafsir mah Babilonia lamun orang Persia nyarita nah iya negara-negara tertua teh di dunia teh Irak Iran eta negara kolot garana Mekah India eta negara tua karena Pakistan ta negara tua Cina negara tua ta Cina ta Hongkong mantak ge eta Sa'ad bin Abi Waqqas diutus sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas teh kita dakwah di Cina mantak kuari aya makom Sa'ad bin Abi Waqqas di Cina teh jadi Islam teh memeh ka Indonesia ka Cina heula negara tertua teh di dunia teh Amerika mah pandeuri tah mah heulaan cikupa daripada Amerika mah Masya Allah nah gitulah ceritana nah ieu dakwah teh jang bangsa jeung negara umat ieu dibutuhkeun iman anu bersih nu teu kacampuran ku kabair homo ku syirik gitulah jelema nu boga pituduh nu bakal diamankeun ku Gusti Allah tina siksa Allah fid dunya wal akhirah watilka hujjatuna eta nu tadi dicaritakeun teh hujjah kaula nu agung anu dipake hujjah dipake argumentasi ku Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam atas kana sifat tunggalna Gusti Allah Subhanahu wa taala hujjah-hujjah anu tadi teh aya ketika Kangjeng Nabi Ibrahim ningali bintang dipangerankeun ku Kangjeng Nabi Ibrahim ternyata surup bentang teh horenganan lain pangeran cek Kangjeng Nabi Ibrahim dulur tama jamannya pangeran surup ketika neuleuh bulan dipangerankeun ku Kangjeng Nabi Ibrahim maksudna ngolok-ngolok masyarakat na rakyatna ternyata rakyatna bunga barang surup bulan teh horeng lain pangeran atuh tamanukos kitu mah cek Kangjeng Nabi Ibrahim teh mah pangeran surup sugan aya nu leuwih gede jeung leuwih caang barang torojol panon poe tah ieu nu bisa nyaangan jagat raya boro-boro nu gede nu leutik ka deuleu ieu meureun pangeran mah emprak masyarakatna nganuhunkeun ka Kangjeng Nabi Ibrahim buaknya ieu pangeran asli barang surup ku Kangjeng Nabi Ibrahim teh lain pangeran nu kitu mamanya pangeran surup lantaran lamun keur surup urang teu bisa neureuh pangeran atuh lamun teu bisa neureuh pangeran atuh urang meureun ambalayah cek Kangjeng Nabi Ibrahim lain pangeran tamatah hujah-hujah eta lah nu ku Kangjeng Nabi Ibrahim dijelaskeun ka kaumna lain patung lain batu watilka hujjatuna etalah hujah Gusti Allah nu disampaikan ku Kangjeng Nabi Ibrahim nya eta tidak tenggelam nah bintang bulan kemudian panon poe atainaha Ibrahim cek Gusti Allah kaula ngadatangkeun ka hamba kaula nu ngaran Ibrahim arsyadna laha hujjatan ala qaumihi kaula geus nuduhkeun minterkeun ka Kangjeng Nabi Ibrahim untuk mengalahkan kaumna dibere hujah ku Kangjeng Nabi Ibrahim nu mantak kumaha Gusti Allah bae narfa'u darajatim man nasya'u kaula nu agung cek Gusti Allah ngangkatkeun kana derajat nu ku kaula dikehendaki jelema nu ku kaula dek diangkat bae ulah milu nyahona naon anjeun narfa'u darajatim man nasya' kaula nu agung ngangkat Kangjeng Nabi Ibrahim dikersakeun ku kaula kahayang kula
cara kula tamah fil ilmi wal hikmah diberi ilmu jeung hikmah. Kanjeng Nabi berbagai nabi-nabi nu diangkat ku Gusti Allah kumaha kula bae cek Gusti Allah. Terus datang ka kuari setelah Kanjeng Nabi Muhammad teu aya, para sahabat teu aya, tabiin teu aya, diangkat ku Gusti Allah. Kumaha Allah? Imam Syafi'i diangkat. Narfa'u darajati man nasya. Kaulah menghendaki Syafi'i supaya naik di permukaan bumi untuk menjadi pelita hati. Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali, kehendak kaulah cek Gusti Allah. Beres, Tuhan Syekh Abdul Qadir diangkat ke permukaan bumi untuk menjadi penenang, untuk menjadi pelita hati. Kumaha kula bae cek Gusti Allah, ulah nyaon-naon sia mah. Tuturkeun cek Gusti Allah. Belah dieuna wala para wali sanga, Islamkeun Indonesia wahai para aulia. Cek Gusti Allah. Maneh teh ku aing geus jadikeun kakasih. Islamkeun. Perang berbagai kerajaan-kerajaan dengan kerajaan nu aya di urang. Lain perjuangan leutik. Wali sanga berjuang di urang teh melawan Majapahit, melawan berbagai permusyrikan. Diteruskeun ka Banten ka dieu Tuan Sultan Banten Syekh Maulana Hasanuddin. Perangna luar biasa kumurni hatena kehendak Allah narfa'u darajati man nasya. Tidinya terus kabelah dia tek angkat deui Syekh Nawawi. Dunia oyang ayana Syekh Nawawi ketika tarung di Mesir, ketika tarung di Mekah. Nawawi nu leutik urang Jawi tetapi kemampuanana luar biasa. Nyahoeun dunia kabeh sebab kumpul kabeh di Mekah, Turki, Yaman, Mesir, nyahoeun kabeh, Irak, Iran. Ketika munculnya Syekh Nawawi tanar ajawi, muncullah dengan berbagai karangan-karanganana diakui dunia Syekh Nawawi teh narfa'u darajati man nasya. Beres Syekh Nawawi, Syekh Astawi caringin untuk Banten mah luar biasa. Jawa ka ditu Kiai Hasyim Asy'ari untuk Jawa luar biasa. Ka dieu ka tengah terus Kiai Muslim meranggen Demak luar biasa teh. Narfa'u darajati man nasya. Belah dieuna teh aya Abuya Dimyati Cadasari, aya Ki Bustomi lumayan, lain lumayan pohara teh. Waridat alhamdulillah kiaina arasup Golkar. Ya Allah ya Rabbi teu kadenge kurang jituna dakwah ja Abuya mah cicing bae tapi loba jelema anu sujud mun carak sujud mah di hareupeunana di dieu almarhum dia biasa bae kadeuleuna mah tapi masya Allah aya sabarapuluh mungkin ratus asup Islam di leungeun almarhum. Coba eta biasa bae korenganan melalui batin tadarru jeung tafakur ka Gusti Allah. Memang saatna model kitu. Nah, nu mantak Gusti Allah teh mere cara dakwah teh disesuaikeun jeung kaayaan kaumna. Kaum Kangjeng Nabi Musa guaragah ilmu sihirna dibere Kangjeng Nabi Musa tongkat anu ngaleuwihan tina sihir. Kangjeng Nabi Ibrahim lantaran najamin ahli perbintangan. Kangjeng Nabi Ibrahim dibere nululuhkan perbintangan. Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad jarago jasa sajana, jarago jasa bahasana ahli sastra orang Arab teh turun Kanjeng Nabi diberelah Al-Qur'an. Di zaman Kanjeng Nabi Sulaiman jelema teh mengagungkan harta saat eta dibere harta nu berlimpah Kanjeng Nabi Sulaiman untuk meluluhkan umatna. Terus bae saat-saat mana Gusti Allah dek narfa'u darajati disesuaikeun tinggal kuari urang teh dahaga hayang aya ulama secara nasional anu bener-bener teu pernah melirik sebelah mata kana dunia paling kedua sabelah masa etik deh saha ieu urang coba pantau Jawa Timur saha, Jawa Tengah saha, Jawa Barat Bandung saha, Banten saha, nyebrang kurang ka Lampung saha. Oh barang di Lampung bulede bener aya gajah malulu. Nyebrang orang ke Kalimantan, orang nyaho di Sambas teh di dinya teh wah pabrik wali-wali Allah.
Ki Khotib Sambas orang Kalimantan, berarti di Kalimantan sorangan, kerajaan Kalimantan sorangan adalah wali-wali Allah. Teropong kurang kuari ka Kalimantan, mana wali-wali Allah na? Ulah cerita wali halanan, ulama anu muncul anu narfa'u darajati man nasya'u ku urang kadeuleu ku mata kasat urang mah halanan can aya. Malaysia orang nyebrang kadinya setik di Malaysia, coba baheula teh aya Habib Abdullah di Malaysia teh anu ketika kahuruan jadi deui tokona teh. Pateuh kuari. Nah ieu di Malaysia nyebrang urang coba ka ditu ka Thailand. Jadi Thailand teh aya pengarang amil di Thailand. Eta nu kurang dibaca teh eta amil ilaman law mila pinah wibiatu amilin pan karangan karangan lain urang Indonesia eta teh urang Thailand. Coba deuleu ku di Thailand cangcing cung guari. Coba eta pan lain lalagaan dibaca pan ku urang. Ya Allah ya Rabbi dimurodan ku Syekh Nawawi. Nyebrang urang ka Korea, kuyak malulu di Korea. Terus nyebrang dunia urang ningali sekup letik sekup gede mana kuari ketika aya Osama bin Laden pohara dunia ngageter dunia teh aya Saddam Hussein kitu emang Allah mah nyieun tokoh-tokoh teh nu bakal ngagempur kafir teh ngageterkeun dunia. Ketika naik Saddam Hussein jelema nu lahir ke alam dunia ku simpati-simpatina dingaranan Saddam Hussein sanajan kuarina eueuh kumisan jeung kunyin Saddam bae. Sabaraha ribu saat eta 1000 manusia di dunia nu terdeteksi langsung di ngaranan Saddam Hussein. Nang saha eta simpati kitu lamun lain nang Allah moal bisa dijorekeun ku Amerika, jelekan, jorekeun tetep bae kaluhur bae. Sebab naon? Melawan kafirnya dengan perekonomian, dilawan ku persenjataan siapeun jasa, eleh menang lain urusan. Allah nu boga urusan. Berlanjut datang ka kuari numantak apakah kuari peperangan Irak jeung Amerika teh bisa dicicingan ku Amerika? Teu bisa. Satu jengkal tanah Irak tidak akan diberikan kepada Amerika. Kitunya nama tah sumpahna satu jengkal tidak akan bisa. Selama masih kena ada manusia-manusia di Irak tidak akan diberikan. Cenah-cenah nyeun nanyar kedutaan bikin aja untuk kemaslahatan. Nyieun nyanakan di ditu dan lain sebagainya, gedung-gedung dan lain sebagainya, pertahanan apa aja cek urang Irak di dalam masalah kayak di bom ieu ku kami. Tenang bae tah urang Irak teh boga kos kitu. Masya Allah, iyalah negara 1001 malam. Vina Panduwinata tong kos itu mah. Nya teh, siapa teh nyaho sarige ya. Mana ya ataina Ibrahim ala qaumihi narfa'u darajat. Kami ngangkatkeun darajat manasa ka jelema nu ku kami dikehendaki. Inna rabbaka hakimun alim. Sanyana pangeran anjeun Muhammad maha bijaksana dina dadamelanana. Alimun maha uninga bi khalqihi terhadap makhlukna. Rusak kuari dunia. Khususnya Indonesia kehendak Allah. Gula bingung kehendak Allah. Kabeh tenang urang salat. Kehendak Allah kabeh ge alimun maha uning hakimun maha bijaksana. Jalamun ku Allah diendeukeun mah aya hiji jelema nu gagah meureudanan siap ngalawan bangsa-bangsa nu brutal anu brengsek atuh mah kawasa Gusti Allah ngan henteu bae heurana. Encan wayah engke mah geus wayah mah keluar ti pertapaan nyana langsung aya di luhur awang-awang kaula cek manehanana ieu adalah turunan Ki Sempar antum atas tapa di Gunung Karang tas neulean sumur 7 batur kula aya 3 hiji si udel kadua si gareng kagulang ngaranna si cepot ya ieu kebakang emang kumaha gitu. Pewayangan eta adalah suatu lambang-lambang manusia anu keur berjuang kumalandang di alam dunia, anu jadi Semarna, anu jadi cepotna, anu jadi garengna, anu jadi Gatot Kacana, anu jadi Samiajina, anu jadi tuh siapa nyaho bae Dorna cenah.
hese tok nonton mah kos kadari itu bae cenah kieu nya aing mah nya oge di kitab campur jeung nonton setik aya kitab lah mal aya lamun lain di kitab perwalian dibuka di dinya Semar asilna tina Samir bahasa Arab eta teh kos kitu teh aya hiji-hijina secepotna nu eta pan ku urang teh osok dihadiahan lamun urang hadiahna teh kitu sangyang wenang sangyang wening dan lain sebagainya eta anak Kangjeng Nabi Adam ke kuku lamun dicaritakeun dina ilmu perwalian Nur Cahyo dan lain sebagainya kadina terus kadina aya duwi eta kan dibedakeun ngaranna doang anak Kangjeng Nabi Adam na diganti ngaranna terus Kangjeng Nabi Sis kan diganti ngaranna ieu teh dek diasupkeun kana perwayangan jang naon jang ngalambangkeun manusia-manusia nu hirup Ki Haji anu ngredit ieu contona Kiai Agung aya contoh-contoh dilambang-lambangkeun masyaallah Debantak kudu nyaho engke cara-carana ieu sinom ieu kinanti ieu terus ka belah dia. Asana pemain tamat dah ka juru. Narfa'u darajatin man nasya. Kitu kede lamun ku Gusti Allah dek digesleukeun. Lamun tadi diangkat, sia diangkat. Bangunlah puluh ya pelaya digesleukeun ku aing Gusti Allah urusanana ilmu aya di nyana tapi tiko sewad aya di nyana ya Allah ya Rabbi lamun urang nyaritakeun ka dieu sejak Kangjeng Nabi Ibrahim na kukulan nu kamari dicaritakeun manehanana dibukakeun langit jalain kahayangnya anak kahayang Allah Kangjeng Nabi Musa diangkat ka Gunung Tursina jalain ngahayal Kangjeng Nabi Musa jatuh mah ku Allah Kangjeng Nabi urang diangkat ka Sidratil Muntaha jalain kahayang Kangjeng Nabi ku Allah kitu kene narfa'u darajatin man nasya kersa deung Gusti diangkat ku aing sia diangkat bae atuh urang ngeri na lamun ku Allah dek digesleukeun naudzubillah min mudah-mudahan urang kabehan selalu diangkat derajat ditetepkeun iman Islam diistiqomahkeun ibadah urang ka Gusti Allah akhir hayat urang bisa ngucapkeun kalimatun thayyibah la ilaha illallah sehingga urang aya dina kasalamatan aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala bi barakati umil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin siddiqina wa syuhada'i was shalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima wa shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.